Aduh, jadi jalan maletik. Ripuh jeung ripuh we di rumah tangga. Pemajikan ngacumplang ngacampleng. Geus teu boga beas, teu boga minyak, teu boga wedak, teu boga lipen sakenip. Gaji sabulan, aku sapo. Tadi ge budak minta bekal sekolah, duit mungkin ka ngajual golodog aing. Atuh turun ti mah teh kot ti suk-suk da jangkung teh golodogan. Sama nasi torek gitu teh. Kabelaan ku komandan rek gawe teh rek tugas teh. Si torek can datang, aduh kemana ya? Kita ningan kapilan ku komandan mana mah komandan geus nyaho atuh mah nyaho. Aduh bukan no kitu maneh. Aduh dek ka sana musik Sunda. Naon atuh sia teh jempling ge usahana naon ka ungked-ungkedan suna mana suna usaha naon ieu mah pokona mah geunaheun pisan teu dicolokeun deui. Abong si budeg ngeunang dicolokeun ge henteu ngeunaheun. Ieu colokeun tuh di ditu aya gardu listrik ieu colokeun ka ditu terus dengekeun ku sia kasetrum kojor sia halus atuh halus sia kojor. Iya, karena sirana ge teu eueuhna naon anu korot udah gadan joget. Aing Duh, Bos ya, Bos. Kudu apal teh alat komunikasi. Transportasi Naon sia meureun beus transportasi komunikasi. sangu 2 bungkus, jengkol, peuteuy, sambal macing loba kadeu. Naon sia teh jeung mesen kejo kanu ge emang teh warteg. Mesen kejo asli sia. Itu alat komunikasi. Bejana si Palurah reng kurang tempo ka imahna. Sangu mah nyapa si dina seeng atuh. Ceuli sia tah ganti ku seeng meh normal. Ayo ini. Iya. Neng nyimpen bopoean dinya teh. Manuk teh kurang baceo itu. Kudu kunaon parabna nya. Panet. Gerak kudu kurupuk mah itu parabna. Nah, hayang kurupuk ya. Onet? Si onet. Manuk hiji-hiji nate duh. Manuk kesayangan eta onet maneh teh. Hayang maneh. Ya, hayang mata ere ku bapak saeutiknya. Bah. Aduh, iya. Bagus lah, sok. Disada tuh maneh teh. Sada. Yang mana si Palurah? Ya nih ya. Sampurasun. Rampes. Yang mengentis gini kan. Mangan entis pada kangpet. Tos we di dieu we Palurah. Oh, aya kasar naonnya. Tak mangga. Calik we. Aduh, iya. Onet kala gantungkeun lah. Aduh, net. Palurah teh acan ngantor. Gitu mentis nuju terawas badan gitu. Paling rada siang kayak mentis. Ya naon gitu mentis biasa euwas. Iya Palurah, abdi teh asa kajasaan kamari teh keur basa jaldo mate gini. Oh, mohon. Pantes pernah ku hansip. Oh, mohon. Tang jang ieu we kang hiburan bade masih dieu tah cek ka pos. Nya atuh pisan ya. Lumayan. Kanggo
hiburan Di si pos, Hancip, mohon di pos gitu. Kanggo hiburan si Hancip di Bari pos. ningan anu hiji deui mah teu denge geuning. Oh, nya onte eta mah mohon. Onte. Nya, aduh, si onte ya mana teuing bungaheun nanas jeung si dan urip, aduh. Nya, Mohon da ieu mah saaya-aya we mohon Palura. aduh hatur nuhun pisan nya. Sepeda we kamari gaduh. Gaduh langkung tinu Icaldo mah teh. Oh, gitu. Mohon atuh cing kagentosan deui nya entisnya. Amin. Nu langkung ya. Amin. Ku abdi didoakeun Mang Tisna cing sehat gitu nya. Ya nuhun pisan ya, mana ting atuheun ya si. Ya mudah-mudahan kaangge gitu Palura. Nya atur nuhun pisan. Nya, mangga. Si Palurah teh ngadenge beja mah hareeng. Badeng. Badeng hareeng jauh-jauh ka Badeng. Heuh Badeng ketang nyokot cai banyurkeun kana Celisia. Lieur ayo ah. Nah, atuh can ka kebon gitu. Sampurasun. Rampes. Tuh geningan aya si Hancip geningan. Alus miliknya. Bieu dicarios. Palurah damang majalkeun hareeng si Palurah. Aing teh rada tengarna awak ya teh. Aduh, matakna tong loba teh nyawa Badeng. Aduh, jauh-jauh kana Badeng. Iya. Aduh, kana Badeng. Aing mah eta meureun eta cocokan eta na deui. Gaya geuning maneh boga nu kitu. Nya, Palurah. Di mana si onte boga nu kitu? Aing tadi mau make nu kitu sih. Oh, cing dewek ngajaran. Ngeunaheun teu? Cing onte. Eta ngajaran. Cing, bapak ngajaran. Alah. Allah, ngeunaheun. Ya, Gila, wah, cing. Allah, Nah, gitu. Cing. Hah? Yo, gerak kemana? Rip, sok, cobaan. Naon geningan. Kelau. Paingan sami kering bapak geningan. Halus, jaipongan, kecil. Naon. Dinya kering. Colokeun ge henteu Palurah. Ngeunaheun asli. Naon rek suara di mana colokeun ge henteu sok aya wae. Geus gandeng antep si onte mah. Iya, aya non radio ieu teh ti si Mang Tis kamari. Nya meureunnan anjeunna ngarasa kajasaan gitu. Nya. Oh, marane. Jadi si Mang Tis teh ieu mere radio jang marane, jang di pos. Meh teu sepi teuing gitu. Nuhun. Hah? Nuhun pisan Mang Tis nya. Nuhun Bisa ieu teh. Mang Tis. Mang Tis mere radio. Dahar jeung buncis mah kayak deui atuh. Iya, kana dahar di wae dahar Nyatu di wae. Ieu Kangge nya di pos. Kangge di pos. Nah, kan siga namanya mah Palurah ya. Abusnya keunahnya. Nabos. sok barawa sok. Kenah Heeh. ayo urang setel. Sok. Iya, abdi teh Palurahnya. Adamu wartos, Palurah teh teu raraos, matak abdi teh ieu sareng si torek teh ka dieu we ninggal teh Manawi gitu. Efek teh geuning alhamdulillah tos rada jagjag Palurah. Heeh, kege ka beurang ka kantor. Oh, alhamdulillah. Kemarin mah rada areeng ya Iya teh. nya tinggal damang dewe Palurahnya. Heeh. Tongos kana seeng deui. Nya hareeng, seeng. Sok ayeuna mah tuh ieu di dinya kantor we heula beberes Nya tuh abdi bari meresan kantor bari urang cobian. Heeh, sok Urang atuh. cobian. Sok atuh nganuhunkeun heula ka Ngadangdut. Mantis. Iya. Nuhun pisan. Mudah-mudahan kaangge gitunya. Amin. Heeh, sok. Bos dan puing bawa badan ah. Umur setel. Aduh, si eta. Aduh, jeung pabeulit deh. Aduh. Lumayan kata kena. Lah orang meresan lah kantor. Musik layan. Bisa henteu saya teh can disetel-setel acan neng musik. Bisa ya, kurang ajaran bari diuk na kursi, bari mesen kopi ah. Diuk itu. Yo euy, lumayan mah. Ci urang tel heula. Iya, dangdut. Bener hiburan teh. Setel tuh bos. Ninggal saya tadi sada. Setel.
Ya, iya. Kalah di Podaran. Dari di Podaran kalah joget. Wayang, Bos. Wayang, jempe wayang. Jeung di Pareuman dia tuh di batu kemenangan. Ampun, dia teh urung, tadi parem. Hah? Dasar si torek. Ruksak sakieu. Ruksak sakieu mah gonjrang, ruksak. Nah, itu mah geus tuh. Tah, jadi pos ngeunaheun teh. Bari ngarona penting-penting teh wayang. Makanya asupkeun kana jolang karupa tong kana jolang. Nah, kan jolang kena teh wayang. Asupkeun kana jolang mah. Kena teh wayang. Oke, dalang teh Asep Setanar. Kan lumayan. Bisa hiburan oke. Mantis nuhun, mantis ah. Sikala-kala asupkeun. Dah, iya. Laporkan karena berita siapa berita juga kayaknya ayo orang beberes lah orang beberes lah kantor Ayo dahar mah tuh. Nang, dahar kantor dahar usia